Oh, jangan. Amang yuk. Ala ya gitu deh kah? Ala ya gitu. Atuh. Mana kalian mana kita? Mana kalian mana? Ojan. Ya, pelak. Itu nembok gimana mana itu? Molor. Gotong wae. Udah angkat dah tuh, udah angkat. Angkat angkat. Kalau mana ya? Aduh, ya teh budak teh. Bos. Astagfirullahaladzim. Duduk saya dia mau batuk cing sopan. Minum lagi. Iya, bos. Mama nak tanyakan di mana? Minum mana? Oh, nama. Oh, wah, berkoran mak. Oh, wah, koran mana? Tosang bokong. Oh, wah. Ya. Kalau bisa tuh diberi minum. Koran lah. Astagfirullah. Wah, buah tegar roblok ya. Mak, mana si mak teh? Mak, itu ayah barudak mah. Naon atuh Itu ayah barudak. Rek naon? Ya itu ayah barudak. Lingku naon? Suguhan atuh Randa Mak. Naon? Itu ayah barudak. Rek naon atuh coba orang tinggalin. Rek naon? Ya, bos. Rek naon? Baik. Kadang. Salim lama. Oh, salim mulai saja. Cetan soleh. Cagar maneh ieu? Alhamdulillah mana Oh, kering dia. Oh, mah penting di batang ku sana. Mal batang sama. Mak batangnya sama. Siapa yuk atuh? Minum bae. Oh, haus dari panas-panas dingin. Kan mama jeung si ieu. Kenalan kok, Mak? Hah? Salaki ke mana, Mas? Salaki ke mana? Apa mah teh Randa? Oh. Raja anjing. Anjing raja anjing. Lo kan itu, Mak. Boga sulut sama. Naon maneh ngarannya? Rek pangalakeun. Barudak kalau Pak. Pangalakeun atuh. Pangala kejang, yang mana kumaha budak Itu leungeun cicing. bau anjing kena kayak mak salaki ke mana mak? Hah? Eueuh. Minum lagi. Nah make eueuh. Ari maneh kumaha apaan salaki mah teh modar, mah teh Randa ieu. Randa. Randa barudak, Randa anjing lumayan anjing. Jangan ngetan anjing. Cuma kayak nu aing teh kitu-kituin. Satu sopan anjing. Sah marane mah. Tong arean we emak ieu mah ngasulum mending pangalakeun suluk emak ieu. Geus teu boga suluk emak. Hujan, Mak. Allah lalaki lalaki. Usum hujan mak. Aseuh. Hujan saeutik laki mantong. Pas budak ayeuna tuh, Mak, kana gas, Mak. Oh, ini tegaul anjing. Mama sieun kana. Tegaul kana Hawaii mah hideung. Kan bae mama ieu kana gas teh sieun. Sinaon mak? Ngebeledug. Ngaco. Loba omong. Ayo teman-teman barudak. Ayo barudak tuh sebat tuh. Yuk, Suraya. Ayo anjing gaplok. Gandong, Bang. Ayo, Bos. Naik. Alah iya aing coplok anjing. Anjing goblok. Anjing bener. Alah lama baik anjing. Tahu bos kan ditumpakan. Udah bener. Bro. Alah ayo kumpul itu sarapan aja. Anjing bener tiga. Nangtung. Udah bau kelek goblok mah. Hujan teh. Masa goblok ieu mah. Asuh di mana teh, euy? Langsung di mana ieu? Cewek teh. Aing sebelah. Wah, gimana eur ya? Iya pakai kacamata. Saya tuh barudak kumaha teh? Sina aing mah sebelah. Anjing hiji. Ini hujan kieu. Hayu urang kabumina si Mi Ojan biasana barudak suka raya di dinya yuk.
Assalamualaikum Mi. Kemana sih Mi ieu teh nya? Mi, mana Mi? Itu coba di ditu eta. Kela. Mi, di kamar meureun. Meureunnya di mana atuh Mi teh? Iya, naon deui barudak mi teh keur sasapu moal anggeus-anggeus atuh meureun kala. Saha deui ieu teh? Naon neng? Tek naraon ka dari ieu? Ai barudak ka marana Mi? Keur ngalasuluh. Atuh mendidaek kaning barudak Saha teh. eta mi teh geus teu boga suluh. Sok dari ku aya mangke nungguan bakal balik. Ni kayung yun ya barudak teh. Geus sok dari ku neng. Eta jeung Mi baturan. Naraon? Yang abang we Mi biasa. Oh nyata neng. Tanya nya boga hutang gede di karentenir ka bos gede. Teh mih teh menelieur teh. Suluh geus teu boga. Atuh Mi eta gaduh budak apaan? Nyepi Tong warang titah amang dambel wae, katanya. Pi warang dambel atuh aya gawena boga budak teh. Nya eta lieur boga budak hiji-hijina teu balik deui. Atuh papagahan gerak ku Mi Tong diajar- warang tong budak diajarkeun we teh. nu kalantu. Nya eta boga budak hiji-hijina lieur. Geus teu benang bejaan geus kieu lain kitu lain geus teu hayang bejaan mih mah nya eta neng. Sudah papagahan teh kudu tileutik nya mihnya aya geus gede mah datara di denge. Oh da eta oge Hiji-hiji muka hileutik. itu nya. Terus mah ayeuna mih kumaha atuh mun karunya? Teuing nya eta mih gelieur neng. Kumaha nya? Ada bantuan ku Abi. Tong neng ngerepotkeun. Si bade mah atuh. Entong neng keun we mih. Neng sabar atuh ya mihnya. Kajeng neng tong ngare dibeja-beja kajang ojan ajeng ka barudak. Bisi kapikiran karunya bisi lieureun. Oh, mohon atuh Mi, mawe cing sabar nya mihnya. Keun we. Sok amih membunga ripuhkeun batur kitu nya. Moal Mi moal dibejahkeun nya moal dibejahkeun. Ieu meni becek-becek teuing jalan teh. Cicing atuh pandek nagih duit ka dieu teh kah? Aduh aing kena. Kali geram ni jalan teh meni alus-alusna pisan. Kadang mondeng ieu mah. Nih Bu. Assalamualaikum. Maaf ini. Astagfirullah, Ma itu saha, Ma? Nah, hutang teh juga Terus kumaha meureun, Ma? Ma aya celana jeung mayarna. Aya tuh Mak. Jadi aya da masak kedik mah nya. Padesanan celana aing atuh. Dari kojor kumaha atuh. Pantesanan hutang tadi bayar-bayar atuh. Kada nage kieu. Aduh, ripuh. Bos aing ngambek. Geus nunggak ieu teh genep bulan. Han disita imahna pake kandang munding. Nen cokot teh barang-barang lah sore. Marane teh sabar atuh. Geura cokot. Apa dicokot? Iya, rek dicokot. Karunya Ma ieu teh geus nini-nini teu bogohan salaki marane teh. Tanya eta mah wayahna boga. Ya sesuai perjanjian bos, ieu mah geus profesional dina matrai. Bayar mah Jalan teh geus baraha sih hutangna baraha? 700 juta tapak ngoperasi bapana Bareto meninggal. aya mana duit aya? Aya neangan heula. sabar. Neangan ka mana atuh? Pengangguran hungkul di dieu ge. Teu baroga duit unggul di dieu mah. Hampura mah geleng. Tah yang mayar da can aya apaan? Geus nyaho teu boga suluh acan mah teh. Yeuh, aya sakieu heula kumaha? Naon sakitu dipake naon tina 700 juta? Ya bae atuh ieu karunya sakit ge dibayar daripada manehna tingali Ya di mana? gorolong Dikela. sabaraha hiji. Ya di mana? Berharga itu. Dua. Nya sakitu da cek urang mah sakitu mah teu berharga naon Ya, daripada sama teu ya. dibayar eta mah jeung naon Wah, Marji. Ieu teh duit. Geus teu boga pisan. Ah, ieu mah bau duit Covid euy. Ih, eta mah meni saeutik kitu. Main Eta dicokot naon, mah. naon sih urang mah can kieu bagi duit sakitu teh bayar sok. Lumayan kumaha ongkos balik oge teh mahi. Iya mah hijau naon jeung permen oge moal bet mahi. Marane mah meni galak-galak tingkahna si emak meni nepikana. Marane kurang bare waktu 7 poe 7 penting. Lamun can meunang wae wayahna. Da ieu lamun imah disita moal meh ka 700 juta. Lamun teu wae dibayar Anda meninggal. Ya cokotnya ya do lumayan kan gepek tilu ya jeung power app hiji. Lamun teu boga duit we ngentak we ka pemerintah. Covid lain ayeuna teh. Sabarnya mah. Engke lah ku arurang dibantuan. Kudu kumaha atuh mah teh? Macam sabar atuh mah. Ini geus teu boga naon pisan. Orang mula dari maka ayah berapa kali kata Nah, paling
Tapi aing dengan tolo. Demi randa aing lewat kira-kiranya. Siapa temawa ke bos? Ye, pan bos. Geron si mana? Geron. Nah, ya sudah deh Kang. Nepi ya Mas. Sudah ya lumayan ya. Tuna di mana? Tuna paur tuna. Alah, imah saya menikir-kir ini Kak. Ngas, Pak. Yuk, orang yang rada itu. Assalamualaikum. Eta barudak jika nama tos arui. Bija-bija ke barudak ya. Nyaman banget. Hadijang. Hadia we guys, dandan suluma di dinya. Iya ya barudak. Rasup. Oke, siap, Ma. Barudak. Yuk. Ah, cara apa aing mah dileuweung. Udah rasa dari mana? Ih, parawan teh deui. Euy. Siap, Ma, digelis. Hadia geus dari yuk. Mah yang di tengah. Aya, Ma. Tuh, geus di dieu teh deket mak ka dieu. Mau cai cia, cari tercapek dong. Kami acan. Haus mereka. Karya masak mah teh geus tong segala rayang. Lah, eta budak saha mah euy. Naon mana ini aya galerisnya. Meta ini masih kayak wae bagian urang. Bener cicing. Abos maranda. Urang mah bageun ka awewe mah. Ah, Mana? balik lah. Cing apa? Woi. Balik ah. Ka atuh. Mana? Bieu cai acan. Oh, Ma, mana cai acan, Ma. Enggak sih ari cing mah di dia mah urang masak heula. Urang nyokot cai. Ah, bunga lila. Balik ah. Itu balik. Ah, itu kopi acan ya orang lagi kabar udah mah ulina. Geus balik. Balik lah. Lain tita tadi ngaheurina. Orang rek mawa hiji bae, rek mawa hiji. Saya mah bagian urang. Saling bola. Aing heula aja. Aing masih. Saling. Ada mah urang ngawang. Orang nekulin ka barudak rek milo. Nekulin ka barudak. Marek milo mah ka itu. Ka mana? Mama mah geus kolot mah. Orang karungan siang mana? Cina bener. Saling teh Cina bener. Aing boga bos teh lieu. Orang gila. Nah, ini orang gila. Saling mah. Ayo, Ma, ulah Ma. Aing mau sineng ya mana? Kenapa di bawah? Gimana bisnis? Lancar bos, semuanya sukses beres. Oke, siap. Gimana bisnis kita? Lancar? Lancar bos. Lapor bos. Tentang soal hutang pihutang kepada nasabah kita, ada yang menunggak bos. Kita harus gimana? Kita sita rumahnya, tapi rumahnya sangat jelek bos. Jangan sita rumahnya, habisi aja. Siap bos. Kalian yang pakai masker berdua berangkat. Siap bos. Kalian bertiga ikut saya aja, karena ada urusan lain yang saya belum bicarakan. Aing hirup teh kieu wae, aing butuh duit, aing geus gambarah ieu duh. Tengah opat doh butuh duit aing jang ka itu bos. Ulin ayeuna aduh. Nunggu 1000 Sudi ting aing modaran ini kos tadi. Lah aing mah. Teu gerak ngali gerombolanna. Mana? Itu. Kayaknya. Ngali gerak dengekeun. Ciga nu butuh duit kan nya. Katingali garut budget. Aing kumaha teh? Urang samperkeun, urang hasut ka urang. Naon teh euy? Naon? Gede nyante marane butuh duit teh. Butuh dulu bos tuh. Gampang duit mah gampang. Gimana euy? Ka dieu. Oh nya. Bener teh euy. Daek teu? Ayo tuh, kumaha daek teh? Daek teu. Geuskeun bae. Tinggalkeun babaturan nu malarat mah. Ayo tuh kitu. Urang ngilu ka dieu. Ngilu duit mah gampang. Salasa ngarilu jeung aing. Ayo, come on. Dengekeun. Kan balad sia teh. Orang tua teh boga hutang ka bos aing. Lumayan gedenya. Lumayan gede ieu geus numutkeun 6 bulan. Poe geus diancam, geus dibere waktu 7 minggu
Bahkan ditambahan dari 7 poe bieu masih kena can mayar. Bisa Geus we ayeuna nama kumahakeun. supaya marnehanana kapok. Supaya hanu. Lu saja. Hayang duit, Bung. Ayo betul. Geus we paehan. Itu orang paehan yuk. Ya udah. Yuk. Kade poho. Siap. Poho nama kudu beres, kudu main rapi. Siap, Mun Bos. rapi, Mau dibere. mau dibere duit, siapa ya ongkoh. Boh, entong gitu euy. Ya udah, ayo buru cepetan matakan, cina bener. Orang paehan itu. Jadi itu ulur aing keneh beuh dipaehan wae kumaha teh. Tong pikiran gua tong kayak anu duit. Dipaehan wae teh. Hayu lah duit kuar mana mah. Nya ayo teh yuk mangkat yuk. Aing penting kebeg duit. Jangan wae we. Pokoknya teuing tah, siap bae lah. Aing pura ebol. Bae da si mana bager. Angka itu teh lah we. Ma, Jangan. ma. Jangan. Mak. Apa nama meledak, Mak? Teuing beda arulin. Tadi teangan. Ah, pulang itu yangan. Oh, gua di ditu. Ngaco. Ye, Coba man teangan deui. Wah, capek mah. Yeh, aya capek di marana tuh. Ah, marana. Anu jauh di ditu mah. Jauh Sama di main mana? saya dong. Aduh, men. Alah, itu si Mang Kunon itu budak-budak naon. Urang sabar yuk. Ulah. Udah ambil jalan ka budak lu urang kata geus urang. Hah, kumaha nu batuan aing tuh? Kumaha ayo duit pokona mah ayo bro. Nya, bro. Bro. Wait, bro. Sanggeus pembunuhan eta dilakukan, dua awewe babaturan Jang Ojan daratang ka imahna anu arek ulin niatna mah. Ah, ayeuna mah geus anu budak-budak hayu itu karunya si Mak. Mak, kunaon? Ma ya Allah, astagfirullah. Ma, udah ka mana? Ya karunya si Mak mah udah. Ma. Tekung si Lila Jang Ojan datang, anu karek balik ulin jeung barudak nu tadi marangkat. Jang Ojan sok ningali emana anu geus ngagoleng. Emang dewek aya naonnya duh. Urang kudu arek. Bantuan ieu mah jangan. Tapi ituan atuh mane teh ieu. Urang kudu dia. Kumaha teh ieu teh mah urang ge bawa kumaha ieu kau Tadi gede teh kau aya gede. dua jelema nu ka dieu nanti Heuh urang teh jelebana urang mana? Iris mah atuh bener. Kumaha tuh urang aya. Ya si Mak udah karunya uruskeun Aya teh bawa. Anjing ieu mah aing kunaon ku aing mun kanyahoan nu ngabunuh mah aing ku aing. Geus dendam. Asa suara nu mewek anjing. Naon ieu teh? Puru anjing. Itu kunaon anjing? Maing anjing. Ma anjing. Kunaon ieu mah anjing? Ma kunaon ieu? bantuan. Tadi teh aya duaan. Semuanya kunaon? Teu nyaho urang ge. Ya semua kunaon? Tadi aya duaan nu ka dieu. Kumaha ieu tuh? Teu apa da sieun arurak teh geus nyamut. Bos teuing teh nyaho tadi. Berkenyawan jelebana anjing. Beak, ku aing teh beak anjing. Kalau bos kayaknya kena lah bos. Ih si Mak. Ayeuna mah urang uruskeun heula bos jenazahna. Karunya ngacona dimewekan kieu terus. Geus aya urang balas dendam ayeuna. Yes. Tong ka balas dendam ieu si mah urang uruskeun heula, urang ngajikeun heula. Lain balas dendam mun dibutuhkeun mah. Lain nu balas dendam dibutuhkeun mah nu penting urang ajian heula. Sabar ayeuna mah sabar. Mana cing sabarnya? Sabar Jan. Jan, sabar ya. bapak. Aya urang kalem aya bos. Anjing ya. Pasti bos tapi kalem bos. Aing tah hayang nyaho kudu dipaehani nu maehan si mah. Kudu ayeuna urang uruskeun heula si mah. Wajib anjing. Gas tenang kabeh tenang kudu tenang dan uruskeun jenazah si emak karunya nek dikewe mah geus ayo yang Pak Ustad Lapor bos, kerjaan udah beres semua. Hahaha. Gas sia-sia. Minggu entos kalangkung. Pengajian, rotinan, sareng sajabana anu menyangkut paut si emak atus beres. Tapi Jang Ojan masih kene ngahulangan emana
kusabab masih kena sos. Beres tuh. Mudah-mudahan lah cing husnul khotimahnya sih. Amin. Ya Allah. Jan, Kalau ngita ya. Jan, kasep. Karunya kasep. Udah ting Allah. Ayo kalau Ini kakek. Jan. Geus atuh tong murung wae maneh teh karunya mamana geus tenang di itu. Udah orang nyeri hati. Cing sabar. Kan aya arurang pan ayeuna di dia. Aya urang di dia. Santai dia. Geus Jan, Pokona mah maneh adi urang. aing mah tah nyaho ayeuna kudu balas dendam Kudu ayeuna. anjing wajib. Ayo, ulah. Wajib paeh anjing. Nah, kabeh diselesaikan kudu balas dendam. Henteu men. Nyawa kudu dibayar nyawa. Aing geus teu kuat hayang ngapae hanjir mah anjing. Ya. Aing teu narima sih emak tapi ka dikitukan. Emang nyaho jelema mana saha? Kumaha ciri-cirina? Yeh nya aku urang dicaritakeun pas urang datang dua ante aya si kue cing si batu. Naon si batu jeung si koes? Kayak teh barudak aing ongkulnya. Teh barudak aing anjing babaturan deukeut aing nepi ka kituna ka aing anjing. Berarti geus puguh budak doa eta nu maehan indung si Kojan. Pansan eueuh wae atunya. Geus aya nama orang tangan budak doa eta ka mana urang Aing yang maehan anjing. Aing teh mandang babaturan teh yang maehan aing Kela pokona. men, sabar keula. Urang can nyaho masalahna ieu naon? Sabada nama barudak pas maraneh ngalalas suluh. Si emak teh cerita ka urang duaan boga hutang 700 juta. Kalek dibayar 5.000 tah jiga nama budak dua eta teh dititah ku si obosna maehan si emak. Kumaha tuh? Aing teh nyangka babaturan aing kos kitu. Kumaha teh? Geus sikat aya. Leteang ayeuna keneh teh. Kela, sabar heula. Geus teu kuat lagi. Kalem heula. Aing geus teu kuat. Aing nyaho. Kumaha Doa ijan? eta dulur aing, tapi teu narima aing digitukeun. Sarua aing teh naruh. Geus paehan deui. Kumaha menurut maneh jan? Anjing tae. Ayo geus lah lila sikat lah. Woi, Weh sayo orang teang lah. woi, kalem woi. Paehan geus lila aja. Lah anjing loba ceramah anjing ah. Kalau make dendam kieu kumaha cenah bisa karalem budak teh. Aduh. Tayangnya ho. Aing mah kumaha ya duh. Nuturkeun wae kitu. Anjing kudu nuturkeun ya bisa kunaon naon baturan ieu. Yang benar ini tepatnya. Ih, sedang gini. Penting boy. Iya ya betul. Bos geus paeh bos nang karak bengkang. Ya keren duit. Duit. Kasih dia. Cek. Thank you. Makasih bos. Jangan lupa ya. Nanti sok aja ke dia mau harus ya. Berharap baik ya. Siapa dan main? Babacet lo. Anjing itu babaturan anjing. Kok aja goblok. Anjing, kata babaturan anjing goblok. Sekali itunya kemampuan kita. Kasih teman non dulu aing. Mana sok bijilkeun aing. Kalem. Baturan men. Mana luluhur mayung geus paehan. Kalem heula. Eta nu maehan itu geus kojar. Kalem. Di situ ada suara berantem. Mari kita cek. Kita cek.
Persahabatan hancur.